Ayeuna buruang daging hayam di mana-mana urang teu terang sanu meunci. Can ayeuna da ieu tuangun aya rasa teh nu amis nu giung nu haseup sagala gampang ayeuna mah ti warung ti ditu eta sahanya nu ngadamelna pabrik cenah ari pabrik saha nu gaduh luka luka aya naon di jorona cenah aya daging babi wallahu alam cenah aya minyak babi wallahu alam tapi ibu wargi sadayana tuangan zaman ayeuna tos benten sareng kapungkur sampe nyanak di kebon gigir bumi leres teu hayang laut cek paribasana nyair heula ka balong anu aya di gigir tampele bereunian ayeuna mah beas cek paribasana beas anu ladang kamari tahun kamari anu digantung keneh ayeuna mah ti mana-mana maka cek pun guru pidosaeun zaman ayeuna gampang atuh kudu kumahanya bersihan bae wayahna sing loba istighfar sing loba minta hampura tasim kuring ngayakeun istighosah teh eta sabenerna saking kurang teh rumasa loba loba tuangeun asup ka di susuganan we mululuk kitu eta dosa teh teu loba-loba teuing kitu maka aya acara istighosah sabulan sakali dinten sabutukan tenan paedan tiap masjid sim kuring pangaosan